dipijit ngangge doa Iqbal nganggaduhan doa Iqbal matos indit ke tanah suci Mekah. Hai mama baca aja sok doakeun ku Iqbalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Allahumma qfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke, diwasulah sadayana nya. Diwasulah sadayana ieu nembe di apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sing tiasa menghapus dosa sadayana. Iqbal nyuhunkeun wiji ka umi ka mama. Mudah-mudahan Iqbal sing tiasa nyandaknya nih rumah tangga nu sae. Amin. Sok mangkat neng Yani diusap dilap. Ya Allah, dosa Yani mudah-mudahan sing dihapuskeun ku umi ku mama. Ya mama, mudah-mudahan sing teu aya dosa. Mudah-mudahan ieu sampean teu lincah kana panas asina neraka ku sabab ridona. Ridho Yani sareng ridona Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Sok mangga diwasuh mamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mama Iqbal nyuhunkeun doa, nyuhunkeun wiji, nyuhunkeun dihapuskeun dosa. Dihalit dugikeun ka Agung, Iqbal mah esekeun pisan. Iqbal tiasa ka itu ka dieu ku sabab mama. Doa mama. Ayeuna nyuhunkeun pisan, dihapuskeun dosa-dosa mama sing sehat. Sing salamina aya dina kakuatan. Dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Sok mangkat nang Yani diusap teh. Pakaian sok aya andukna wios mama eta angge wae. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma Yani teh enak jadi wargi mamahnya pangadidikeun, pangajarekeun, ulah ditenang, ulah dikumaha-kumaha Yani mah hoyong diangkat jadi putri mam. Mudah-mudahan jadi tiasa nyarengan Iqbal, mudah-mudahan janten keluarga anu sae. Mangga enak ka bapak Iqbal mangga, ka bapak Yani mangga sok mana heula di payun, sok ka bapak Iqbal heula teh mungkin cukup mungkin. Ayeuna mah ngawas heula. Sok cuci dulu. Sok mangga. Sok ka bapak heula mangga, sok mangga geserkeun. Ya mangga diwasuhnya sok dicuci ku Iqbal. Bapak Iqbal nyuhunkeun ridona, nyuhunkeun hampunkeun. Ayeuna tanggung jawab bapak bade dicanda. Tapi sanes teu hoyong. Bade ieu mah hoyong pisan bapak teh kudu ngabantosan ka Iqbal. Panghapuskeun dosa-dosa Iqbal sareng Yani. Ayeuna Yani bade ngarepokeun. Nyuhunkeun dihampunkeun di batasan udo sing dihampunkeun. Allahumma qfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, mudah-mudahan sing sehat. Rasanya taraoh eta sampean kos kitu capenan dan Yani beratna kumaha bapak ngagandongan. Ayeuna mah ketinggalan bisa. Ya Allah sekalian mangga diusapnya teh bapak izinkan Yani untuk rumah tangga bersama Iqbal. Mudah-mudahan biasa bahagia dunia. Alhamdulillah sing kahapus dosa Yani sadayana. Ane dijikeun ka ayeuna ka Agung. Mudah-mudahan sok ayeuna ka bapak heula. Sok lalaunan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim. Alhamdulillah Bapak ya Iqbal majak langsung. Jadi ngabersihan segala rupi dosa, segala rupi panyawat Bapak. Mudah-mudahan Bapak sing sehat. Sing biasanya siang Iqbal ngagaduhan putra, ngabungahkeun ka Bapak ka Ibu, ka Nek saya. Mudah-mudahan Bapak mudah-mudahan tong ngalepaskeun Iqbal dan Iqbal masih kan butuh doa ti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat lagi diusap diilangnya Bapak. Yani ngadanya mungkin dihampunkeun. Mudah-mudahan tiasa Yani ngajagi rumah tangga sareng Iqbal. Mudah-mudahan dihampunkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo urang ayeuna langsung ka maneh. Alhamdulillah sing bersih begitu. Bersih pisannya sok mangga enak kayu.